Assalamualaikum solih dan solihah. Sareng ayah bunda anu senantiasa mendampingi putra-putri belajar di bumi. Semoga urang sadaya dipasihan kesehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oh, ibu hilap acan memperkenalkan diri ibu. Nami ibu Isnaini Mai Andini. Tiasa disebutna Bu Neni. Salam kenal ti Bu Neni kanggo sadayana murid kelas 3 anu solih dan solihah. Satacana diajar, orang baca doa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin. Dinten ayeuna bade diajar ngalanjutkeun pangajaran minggu kamari nyaeta ngeunaan kecap lemas sareng nulis kalimah. Kecap aya 2. Anu kahiji nyaeta kecap lemes atanapi kecap anu sae. Anu kadua kecap kasar. Hayuh urang ngapalkeun kecap babarengan. Di dieu aya kecap lemes keur sorangan sareng keur batur. Aya deui kecap kasar. Contona kecap lemes keur sorangan nyaeta ningal, keur batur ningali, ari kecap kasarna nyaeta nempo. Conto deui kecap lemes keur sorangan nyaeta tos, keur batur parantos, ari kecap kasarna nyaeta enggeus atau anggeus. Contoh anu sejena nyaeta kecap lemes keur sorangan sareng, keur batur sami sareng, ari kecap kasarna nyaeta jeung. Seueur deui contoh nu sejena. Sok mangga tingali dina tabel. Salajengna bade diajar ngeunaan menerkeun nulis kalimah. Nulis kalimah teh teu sembarangan. Aya anu kedah hurufna gede, aya oge anu kedah hurufna leutik. Naon wae sih anu kudu hurufna gede teh? Yuk kita simak berikut ini. Huruf anu kudu ditulisna gede. Anu kahiji nyaeta huruf anu di hareup kalimah. Anu kadua nami jalmi. Anu katilu nami tempat. Jadi lamun di satu kalimah aya katilu contoh eta, kedah nulisna make huruf gede. Contohna dina kalimat Aki Iha linggihna di Tasikmalaya. Huruf anu gede nyaeta huruf anu payun Aki. Nu kadua Iha nami jalmi hurufna kedah gede. Anu katilu Tasikmalaya nyaeta nama tempat. Jadi huruf T na kedah gede. Kumaha tos tiasa dipahami? Coba ayeuna aya nu bade ditaroskeun teu ka Bu Guru? Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran dinten ayeuna parantos rengse. Semoga pangajaran dinten ayeuna bermanfaat kanggo hidup sadayana. Amin ya robbal alamin. Kanggo tugas di bumi, kerjakeun halaman 19 nomor 1 dugi ka nomor 6. Sekian pengajaran dinten ayeuna. Tetap jaga kesehatannya. Tong hilap. 3M. Memakai masker,
menjaga jarak, sareng mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.